Di antawisna aya sababaraha tokoh anu magundemkeun. Nah ieu teh kaasup operasi militer selain perang anu asup kana undang-undang TNI Kiwari. Nah ieu teh teu acan aya payung hukumna. Kitu nya. Aya eta teh nya biasalah kitu nya ari para pelaku politik mah kitu nya sok ngalobakeun banyak tapi teu naon eta mah kanggo balance penyeimbang kitu tah nya. Dina tataran demokrasi memang kedah aya anu nyanggahna supados henteu tongoy noyod kitu tah. Upami lepat engal-engal di emutan, upami sae kedah engal-engal dirojong ku sadayana kitu tah. Tapi sim kuring moal lebet kana perkawis eta, da sim kuring mah saha atuh urang kampung bau lisung anu tebih tina dunia pengambilan kebijakan kitu tah nya. Kumaha anu dibandowe sim kuring mah.